Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu hayu urang neuneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun aman nu linggih di sawarga abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangan di ka Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Panedaya disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, revolusi industri ngabekaskeun atanapi nyundut ambisi para pangusaha di Amerika Serikat pikeun ningkatkeun produksi. Tecekap ku mesin wungkul, para buruh oge dituntut kedah langkung toh-tohan di damelna sadinten aranjeuna dituntut damel 20 jam. Kawijakan teu adil kieu teh ditentang ku para buruh. Dina kaping 1 Mei 1886 kinten-kinten 400.000 buruh dalemonstrasi. Aksi ieu tungtungna kacau sareng niwaskeun ratusan buruh. Nanging perjuangan aranjeuna teu mubadir. Laun-laun pamarentah ngadamel kawijakan nu berkeadilan kanggo para buruh. Perjuangan ieu teras dipieling minangka Poe Buruh Sadunya atanapi Hari Buruh Internasional. Sok disebat oge May Day unggal kaping 1 Mei. Para mitra carios tadi mintonkeun yen kateu adilan teh tumiba ka buruh. Tanagi aranjeuna diperes. Revolusi industri tos ngaronjatkeun hasil produksi, tapi hal ieu kalah ka ngajurung para pangusaha ngarawu kauntungan nu langkung seueur. Taya rasa cukup di aranjeuna, hayo wae hoyong nu langkung deui. Hal sarupi kieu oge kajantenan di zaman Nabi Yehezkel. Kateu adilan masih dialaman ku sawatara bangsa Israel nu aya di pangguangan. Anehna teh kateu adilan jolna sanes ti pihak Babul nanging tipa pada bangsa Israel. Aranjeuna nu kahirupanana langkung sae ngarampas hak anu sakedahna dinikmatan ku jalmi-jalmi nu aya dina kakirangan. Para mitra ngalangkungan Nabi Yehezkel, Gusti Allah teges pisan ngandika, di maraneh aya anu ngarasa teu cukup. Patarosan kieu janten panggeuing kanggo umatna kalebet urang sadayana. Urang disaur pikeun merjuangkeun hirup nu berkeadilan, nyaeta hirup ku sikap adil sapatutna sareng teu sawenang-wenang. Hal kieu teh teu nungtut urang ngalakukeun aksi nu rongkah sareng sifatna heroik. Hirup weh dina rasa cukup sangkan teu tigebrus nilampah kateu adilan. Eta wungkul tos cekap. Hayu urang ngadoa. Ka pangersa Allah Rama di lebet Gusti Yesus Kristus, hatur nuhun kangge panglenyepan danget ieu patali hirup nu berkeadilan, sikap hirup nu adil teu sawenang-wenang, nu kedah dilarapkeun ku abdi-abdi sadaya ku cara hirup dina rasa cukup. Pamugi guaran ieu janten berkah kangge abdi-abdi sadaya nu ngiatkeun iman abdi sadaya dina ngalakonan kahirupan sadidinten. Nyuhunkeun Roh Suci teu weleh ngauban abdi sadayana. Hatur nuhun Gusti, panada sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulubiung dina ngamasurkeun Injil kasalametan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.